Dina zaman kapungkur, di Tatar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ka sareng raja anu bijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis, namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina hiji poe, kusabab Prabu Tapak Agung geus sepuh, anjeunna ngangkat putri bungsuna Purbasari minangka gaganti. Ambekna nu ngagedur nyin Purbararang niat nganyenyeri adina, anjeunna miwarang dukun pikeun nyihir Purbasari. Dukun, bisa nyieun Purbasari jadi awan? Pas biasa putri tapi naon di dinya pikeun kuring. Maneh mah loba emas, nu penting Purbasari jadi awan. Tangkas putri. Lajeng dukun langsung mancakeun mantra. Bukna Purbasari jadi awan ku bintik-bintik hideung dina kulitna. Bapak, nyali, di zaman nu ayeuna nepakan ka gerakna. Atuh. Semalak siga manehna pantes jadi ratu. Terus putri, mawar, biasa ngurusin apa? Bapak, seperti abdi dalam abdi. Dokter ikut anaknya. Mawar, cepat terus. Muntah, tidak. Sataresna, Purbasari diusir ti karaton, lajeng ku pangawal nyandak Purbasari ka jero leuweung. Abutan putri, Kunaon pangawal? abdi nyieun pondok ieu sanes jeung putri. Terus pengawal gancang nyieun pondok. Saatos eta Abdi bade ka karaton deui putri. Atuh mun pangawal. Purbasari oge hidup sorangan di leuweung. Dina hiji poe, Purbasari keur linggih di hareupeun gubukna. Manehna nempo hiji lutung kaluar tina rungkun. Kang sieun putri, di dia abdi nang ngedek ngababaturan putri nami abdi di dieu lutung kasarung. Muhun abdi bade silaturahmi sareng anjeun. Akhirna Purbasari jeung Lutung Kasarung jadi babaturan. Lutung Kasarung kacida ngaharewas ka Purbasari kalayan mawa kembang anu endah. Dina hiji peuting purnama, Lutung Kasarung indit ka tempat anu sepi bari tapa. Tung, nuju naon? Ujuk-ujuk tempat Lutung Kasarung tapa jadi talaga leutik. Putri, minum teh ieu. Mangpaatna naon berarti? Abi putri kabari cager dan kabari papa. Akhirna Purbasari minum cai anu dibere ku si Lutung. Lajeng aya kajadian dina kulit Purbasari. Kulitna jadi baresih jeung geulis deui. Kamari normal, hatur nuhun Lutung. Isukna Purbasari jeung Lutung Kasarung balik deui ka karaton. Purbasari, kumaha maneh biasa jadi geulis deui? Ieu sadarana ka hatur nuhun ka Lutung Kasarung. Nuhun, abdi ngaku eleh, tapi ayeuna urang tandingkeun tunangan urang. Ieu tunangan abdi. Abdi tunangan Purbararang. Kalau si paling ganteng di kerajaan. Ieu tunangan abdi. Tah, eta monyet teh tunangan maneh. Ya, emang kunaon? Lutung Kasarung nyindiran sarta nyuhunkeun pidoaka Gusti sangkan awakna dibalikeun deui jadi manusia. Lutung teh rela jadi pangeran. Putri, abdi sebenarnya mah pangeran. Abdi teh dikutuk ku dukun, tapi abdi bisa berubah jadi jelema deui karena kapanggih ku cinta sajati abdi. Nuhun, abdi ngaku eleh. Abdi oge rek hapunten mun abdi boga kasalahan ka maneh Purbasari. Nuhun, abdi tos ngahampura maneh Purbararang. Akhirna Purbasari jadi ratu diiring ku jajak kaganteng ngaranna Lutung Kasarung.